dulur dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota so kadari abah erek ngiklankeun taman wisata Batu Kuda teh ieu geuningan muni ngampar nu ngampar wisatana oge tinggalan nu ngelolana ge dilestarikeun taman Batu Kuda teh sok kadarieuh tuh mata kamun ka dieu wios teu matuangan oge yang pentingna mah asa aya alat tukar we sagala-galana pake duit tapi tidak kawasa sagala-galana tina duit tur jelema teh penting loba duit teu bisa kitu kadangkala duit mah teu bisa sagala-galana tina duit sagala-galana kawasa tina duit tapi lamun kahayang hayang motor pake duit hayang mobil pake duit hayang wisata pake duit kawasa soteh duit mah keur alat tukar maka urang sing bisa ngala duit matak didoakeun wargi-wargi dulur-dulur nu aya di lemur baraya di kota mudah-mudahan badanna sing sehat pangabutuhna sing kacumponan didamelna sing dikanyaah ibadahna sing garetol murang kalihna sing saloleh jadi keluarga anu sakinah mawadah warohmah da eta nu tujuan mah sabab ibadah mah urang teh tina jalan wae teu kudu salat wae ai salat mah wadah lamun urang tara salat meureunna amal nu sararaya oge mah kawadahan maur mata urang kedah rajin salat wati shalah mangga ka hadirin sakalian ka karerek ka wari-wari ka dulur-dulur kade nu sahiji mah wati shalah wati zakah kasayan ibu kasayan bapak teh lamun diwadahan ku salat mah insyaallah abah moal panjang anu di pedar mah aya nu didongengkeun dicaritakeun abah hareup ngucapkeun wabillahi taufiq wal hidayah mengucapkan minal aidin wal faizin musafahah muwajahah di Gunung Manglayang di Batu Kuda kawari-wari anu sok pirajinan nonton video abah pirajinan nonton tiktokan abah youtuban facebookan snapgram didoakeun ku abah sing palajang umur bari sararehat ai sehat mah berharga mata urang mah utamana mah sehat mudah-mudahan badanna sing sehat hirupna pangabutuh sing kacumponan hirupna tah sakitu dan naon harap deui hayang motor aya hayang bumi aya hayang naon bae ari kacumponan mah insyaallah sing tuhya hirup mah aya pangabutuh aya alhamdulillah mudah-mudahan wari-wari sing tuhya di mana aya pangabutuh sing aya keur maserna alhamdulillah abah mengucapkan jazakallahu khairan wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.